medar deui ngahanca deui tur ngahibur deui wargi Dahlia dina radiona sewang-sewangan kupidangan dongeng Sunda ti Dahlia anu dijomantarakeun tiga lurah 101,5 FM Radio Dahlia dina jejer carios si Konceleng Wilujeng ngadangukeun wargi Dahlia si Konceleng nuju ngalatih diri nyiapkeun diri kanggo ngalawan Nyai Garniti. Mari teh kitu nya upami telepat mah dinten Sabtu teh. Eta laras ugi kadinya kamari teh nya. Mohon samentawis santana mah kamari teh tos di namanya di transfer ilmu ku Eyang Widi Sakti. Jadi nyampurnakeun ilmu pancabraja gitu nya kamari tetos disampurnakeun ku Eyang Widi Sakti. Aji geni Jaladri sareng banyu puputan kamari teh kitu. Tah eta samentawis Mang Odek ge sami sareng si Konceleng tadi teh nyiapkeun diri kanggo nohonan panangtangna Nyai Garniti. Urang ngelajengkeun serial si Konceleng dina jejer carios putus si Konceleng tanding titisan siluman karya Bagus Respati. Wargi Dahlia dina poe isukna sanggeusna beres mandi jeung sasarap si Konceleng terus pamitan ka Mang Odek jeung Bioci geus anu mampah ka babakan Balapati. Si Konceleng ngabagikeun paneutupna ka Mang Odek jeung ka Bioci bari terus nyarita. Nganuhunkeun ya kadapangan kena ti Bioci. Da ayeuna mah kuring seja pamitan ye. Rek lumampah ka babakan Balapati teh abi. Oke Mang Odek lainna naon ya teh mung pengisuk-isuk keneh. Itu ya sumuhun mangga atuh Wilujeng angkat Jang Konceleng namun kade sing atos-atos we bibi mah teu miharep ya teh upami salira Jang Konceleng dugikeun ka kedah pinanggi sareng bahaya. Lumawi salira Jang Konceleng kedah tetep waspada. Muga be atuh pamaksadan teh sing tinekanan. Jang Konceleng tiasa nulungan ngabebaskeun Jang Wisrawa sareng Jang Hambali gitu. Ya mudah-mudahan we atuh be. Eta harapan Bioci teh puguh sami jeung kuring.
Reksa jelema atuh numikeun lamun anu jadi dulur dipasarakeun gitu bae mah. Sanyadan ari dina kanyataan majang wisrawajeng jeung hambali teh sasatna beda indung misah bapa. Da kuring bangan sakadar ngajalankeun pancen tulung jeung nulungan ka sesama be gitu be. Bener teh Mang? Akan tenan laras ki. Komo iya atuh Den Wisrawajeng Den Hambali maapanan sanes ukur kasep rupa wungku. Namun kasep ka hate-hate bet sasapanan milarian lalaki anu saperti Den Wisrawajeng Den Hambali mah. Pokona mah Ki Konceleng kedah tiasa we nulungan nyelametkeun ngabebaskeun Den Wisrawajeng sareng Den Hambali. Lain gitu bi. Ya atuh nya tetep kudu bisa ditulungan. Komo sasat geus aya beungkeutan anu kuat. Lantaran boga turunan. Da sanajan anu teu boga turunan oge, aya kalana tetep awet sanajan nepikeun ka kolot oge. Da biasana papisahan teh alatan sok mimiti nyieun kasalahan mah nya sok ti pihak lalaki. Ulah jo langsung numleuhkeun ka pihak lalaki atuh bi. Sabab ngeunaan masalah eta mah ya gumantung kumaha jelemana teu awewe teu lalaki kangaranan teu bisa mawa diri mendah. Geus pasti bakal pinanggih jeung rajetna ngalaki rabi. Tak kurang-kurang apanan awewe anu neangan pucuk tigirang lantaran kakurangan dina hal dunya. Gitu. Akhirnya terus neangan kasenangan najan bari jeung ingkar tina kasatiaan sadra poho kana sumpah janji ngarumah tangga kitu tah. Nya aya awewe anu kitu oge ngan jarang Mang Odek. Apana ari lalaki mah teu kaop mangi hirup senang sok hayang gonta-ganti lenjang jeung leuwih herang. Sarta masih keneh pepel awakna ganti teh yang kanu kitu wae pan. Malah kalobaanana lalaki di luar mah ngakuna bujang. Kau lembur ngalanglang dengan mojang. Geus teu inget be ka anak pamajikan anu keur muriang anu aya mah. Ukur diri sorangan we hayang senang eta mah. Si Konceleng nyerenges seuri ningali Mang Odek parebut omong jeung Bioci. Delila si Konceleng terus cerita. Lain jabat kumaha jabat kalaka ngamasarakeun lika-liku kahirupan ngarumah tangga teh. Jadi kieu Bioci. Ayeuna malah kuring rek pamitan yo. Mang Odek mah apanan teras rek kabujeng kayang Willy Sagdi teh ya meureunanya gitu. Mohon laras Ki. Atuh ari Ki Konceleng bade angkat ayeuna mah mangga atuh Ki mudah-mudahan be pamaksudan urang masing aya dina kalancaran ulah aya halangan harungan naon-naon gitu. Harita si Konceleng terus indit dijajabkeun ku paneuteup Mang Odek jeung Bioci. Kalian sanggeusna si Konceleng indit kira-kira aya kana setengah jamna harita Mang Odek oge sarua terus pamitan ka Bioci anu dituju nyata tempat pademukan Hyang Widi Sakti. Mang Odek netep antep ka Bioci bari terus nyarita. Ayeuna mah tinggal bagian Odek sore dek si jago dengkek ya anu bakal lumampah ka tempatna Hyang Widi Sakti. Jadi wayah Nabi Oci ditinggalkeun heula ya. Ngan eta tadi ningali paromanan jeung caritaan anak Ki Konceleng bet siga anu kaentepan ku rasa cangcaya kitu nya. Moal boy aya naon-naon ya palang siang kila-kila gitu ya teh. Ya hari kitu teh malantaran kungsi bantrok anu mungaran apanan. Jadi sabenerna mah bisa kaukur ku Jang Konceleng oge. Kumaha kemampuan ilmu Nyai Garniti jeung Mang Odek deui atuh make jeung nyingsieunan Jang Konceleng sagala rupa. Nya nyebutkeun Nyai Garniti teh boga sanjata pusaka pecut wisanaga anu boga kemampuan sakti eueuh tandinganana. Kumari Bioci lain nyingsionan tapi nyaritakeun kaayaan anu sabenerna.
supaya Ki Konceleng waspada nying hareupanana gitu. Apaan maksud pang ngajelaskeun ka Ki Konceleng teh? Nu dibayangkeun teh nya ari kahayang mah ulah kajadian. Heug teh ajang Konceleng nyaan eleh jajaten ku Nyai Garniti atuh meureunna jeung Wisrawa jeung Hambali teh jadi tetep dibabakan Balapati meureunnan kitu. Ojang Wisrawa jadi batur hirupna Nyai Garniti kitu deui jeung Hambali jadi warga babakan Balapati pasna oge kitu Mang. Mit amit. Wow. Mau napikeun ka kitu kajadian Nabi. Mau. Sabab piraku atuh. Untuk ditanggetayungan ku rumah kawasa. Apaanan Ki Konceleng teh jalma anu lempeng-lampah napet piraku kudu panggih jeung ka tunggaraan mah. Mau nepi ka kitu bi. Anu matak sing bisa be nyaritana ka Hayang Widi Sakti supaya bisa ngabantu ka Jang Konceleng. Ari kangaranan anu luhung ilmu mah bet piraku teu bisa nulungan kana kaayaan anu keur disinghareupan ku Jang Konceleng. Anu matak ieu namung peng ayeuna isuk-isuk keneh nyarek ngeureuyeuh be ayeuna mah lumampah jadi doakeun be sing aya dina kalancaran jeung pada aya dina kasalamatan. Nya da ngan kitu di mana geus beres urusan kade ulah terus sumpang simpang da ayeuna mah geus puguh padumukan ngarah abdi di dieu henteu arep-arepen jeung oge pamali ari sumpang simpang heula teh. Bat ku teu percaya kok odek ari taun teh barina oge keur naon make kudu sumpang simpang dan rek neangan anu lenjang tapi ieu mah rek berjuang geus lah. Ngobrol wae mah atuh moal aya tungtungna. Ayo pamit bi. Pada salamet ya. Geus kitu Mamang Odek terus indit kalawan tujuan arek ka padumukanana Hayang Widi Sakti. Geusan menta wawengan tumali jeung masalah anu keur disinghareupan ku si Konceleng dina waktu harita. Wargi Dahlia urang caturkeun harita di babakan Balapati. Lepas wanci haneut moyan harita Nyai Garniti datang nepungan Wisrawa jeung Hambali. Saterusna tilu anana ngariung ngobrol. Nyai Garniti harita kadenge keur cumarita. Geus aya kontak kana batin kuring ieu teh. Si Konceleng bakal aya datang ka babakan Balapati. Nyata si Konceleng memang jago sajati. Bukti bakal datang nyumponan kana ka Hayang Kuring geuningan Kang Wisrawa. Ki Konceleng memang jago sajati Nyai Garniti. Anu matak pasti bakal aya ka dieu. Daging sawangsul na ieu salira Nyai Garniti oge kedah jadi jago sajati dina mangsang keijen jajaten. Kang Wisrawa make jeung nyarita kitu. Naon maksudna? Naon maksud akang ngomong kitu teh? Maksud akang teh kieu ya geulis.
Upami memang salira Nyai Garnit di rumah saja di jago anu sajati, mangka dina lumangsungna ijen jajaten Nyai sakedahna ulah ngagunakeun pecut pusaka wisaka atau pusaka wisanaga. Kitu nate lantaran Ki Konceleng mah memang teu boga sanjata andelan keur jeung hareupanana. Sabab saumur-umur oge Ki Konceleng amun ngandalkeun dua leungeun jeung dua suku napikeun ngabela diri. Sanes kitu ye, ya bali. Ya ku cara kitu kakarak tah Nyai Garniti bisa disebut jago sajati gitu. Leres ka sauran Kang Wisrawa Nyai Garniti di mana unggulna oge kangaranan ngagunakeun pecut wisanaga mah jelas jadi henteu imbang ijen teh teh. Anu arti Nyai Garniti ngandalkeun kamampuan pusaka. Wisrawa teu pantep ka Nyai Garniti bari terus nyarita deui. Janten kumaha tah. Nah tiasa ditampi ku salira Nyai Garniti ngeunaan usul ti Akang sareng Nyi Hambali ngeunaan naon anu disanggemkeun embe geulis. Lamun memang aya paminta anu seperti kitu, tangtu kukuring bakal dilaksanakan. Sabab ari nurutkeun perasaan kuring mah pikeun hareupan pangartina si Konceleng diri kuring memang teu kudu ngagunakeun pusaka pecut wisanaga. Dalasana jan teu ngagunakeun pecut oge diri kuring bakal sanggup ngungkulan ajen pangartina si Konceleng. Harita Wisrawa jeung Hambali silih teuteut. Duanana jadi aya pikiran kangaranan Nyai Garniti teu ngagunakeun pusaka nyata pecut wisanaga bet piraku si Konceleng teu mampu ngungkulan lawan. Sabab si Konceleng mangrupa jago anu tahapan ajen pangartina geus tepi kana puncakna tur geus seubeuh ku pangalaman. Nyai Garniti neuteup antep ka Wisrawa jeung Hambali bari terus nyarita. Kang Wisrawa oge Hambali kudu masing tetep tigin kana katangtuan anu bakal lumaku. Di mana diri kuring ijen wawasan jeung si Konceleng mangsa diri kuring anu unggul geus teu bisa ditawar deui. Sabab anu leuwih punya elmuna eta anu ngabogaan hak pikeun mutuskeun nasib Kang Wisrawa. Kitu deui Hambali. Ingetkeun ieu katangtuanana Kang Wisrawa oge Hambali. Ingetkeun. Ari keur Akang mah moal make arek nyarita panjang lebar geulis. Anu penting ke kari kumaha we buktina. Sabab ajen pangarti Ki Konceleng oge teu bisa dianggap enteng. Sabangsulna ya janji Nyai Garniti moal ngagunakeun pecut wisanaga jadi cepengan keur diri Akang sareng Nyi Hambali ieu teh. Kuring mau make jeung arek ikar janji. Cidra tina subaya. Jadi bandungan engke ku Akang jeung Nyi Hambali dina waktuna. Malah di mana engke Kang Wisrawa geus bisa dipimilik ku diri Nyai. Mangka Nyai bakal pakaulan indit ka alas waringin pikeun ngabinasakeun si Garang Larang anu geus jadi bini. Aya rupa-rupa kajadian. Si Garang Larang memang kudu buru-buru ditumpurkeun sabab jadi bibit lumaku na kajahatan di ieu kahirupan. Ya nuhun be ari Akang mah. Upami Nyai Garniti aya cita-cita kitu mah nganu arti henteu ukur mentingkeun diri pribadi. Kaayaan si Garang Larang anu ngawasa di alas waringin jelas mangrupa ancaman keur kahirupan jalma loba. Anu dipiharep ayana kahirupan anu tenang sareng aman. Hambali milu mairan caritaan. Malah keur pihak alas waringin matos jelas. Nyai Garniti kawilang tos dianggap musuh.
Ari margi datang langsung nyin kaributan waktu keur ngabebaskeun diri abdi teh anu tangtu be eta kajadian teh jadi catatan keur maranehna. Asal memang urusan pribadi kuring yang sekotling geus beres, mangka diri kuring moal kudu diomongkeun deui. Geus pasti bakal pakaulan merenan si garang larang. Kitu janji diri kuring dina waktu ayeuna. Ieu omongan lain caritaan kosong. Kitu di antarana sikap jeung caritaan Nyai Garniti dina waktu harita. Sedangkan si konseleng anu diharapkeun datang ka babakan Balapati harita katingali keur ngadon leureuh di salah sahiji warung rek ngadon ngeusian beuteung da puguh lapar. Wargi Dahlia geningan parantos teu nyekapan deui wae waktosna kedah diecagkeun deui wae ieu serial si konseleng dinten ieu. Insyaallah enjing urang lajengkeun deui kumaha lalampahan si konseleng anu bade ka alas Balapati nuhun. Insyaallah enjing urang atau ka babakan Balapati maksudnya insyaallah enjing urang lajengkeun deui atau dinten ieu sim kuring anu maca tugas pada Mary ngaturkeun nuhun kana kasatianana terus ngadong-ngadong yang sunat tidak lihat punten dina sabudaya kakirangan sareng kalapatan sim kuring hapunten ya mohon tiasa teras nyarengan sakuma sakahoyong wargi adalah kaugar kuak tos oge siapunten kasadayana ieu teu acan tiasa ngaoskeun WA oge komen dina TikTok sareng Facebook siapunten anu kasuh dikumkeun lah kasadayana nya kanggo wargi-wargi insyaallah ke panginten dina waktosna aya waktos anu rada luang urang kawitan aoskeun di WA anu parantos lebet komen-komen dina TikTok sareng Facebook anu parantos lebet insyaallah ke di aoskeun di kapayuna mohon da jalaran ieu teh mohon kitu pabetot-betot sareng iklan siapunten anu kasuhun pokona mah hatur nuhun we kasadayana nya ti Sabang dugi ka Merauke sa Indonesia konselingan anu saratia ngadangukeun teras dongeng Sunda atuh sim kuring undur pamit atur nuhun kasadayana wilujeng kantun paramios. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Panteng radio panteng Dahlia enak-enak langgamnya Dahlia Brungah gogo goyang wargi Dahlia cag heula urang ecageun heula dugi ka dieu dongeng Sunda ti Dahlia dina dinten ieu dina carios si konceleng tong hilap ulah dugi ka kantun enjing patepang dangu deui dina acara sareng tempat anu sami mung di 101,5 FM Radio Dahlia Wilujeng kantun permios.